Dileop palawargi ini nanti diolah dengan beberapa tahapan dari mulai di ngulub sampai di keem. Wari-wari sadaya ianya kebiasaan si Abah ya anu malawe ngacapruk tepugo ya. Kita tunda lagi daunnya baraya. Wari-wari sadaya ieu katuangan khas kampung anu aya di palihan dieu. Ya eta teh daun naon Bah? Eta teh kemang gedangnya. Daun gedang. Daun gedang gandul. Gedang gandul. Di sayurnya. Di sayur. Oh, di sayur teh wari-wari sadaya ya. Di sini kalau misalkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi sadaya, haturan wilujeng patepang deui sareng pribados ti Putra Sunda Channel. Sapertos biasa wargi-wargi sadaya hayu urang sasarengan ngabungbang mulangkeun katineung kawanci nu kamari ka mangsa nu baheula na mangsa alam anu masih keneh endah. Wargi-wargi sadayana kalaresan dina danget ieu pribados aya di wewengkon Sadewata, tempatna di Kampung Ciledug, Desa Sadewata, Kecamatan Lubung, Kabupaten Ciamis. Kanggo ningal kaendahan alam anu di palihan dieu wargi-wargi sadaya hayu urang sasarengan sareng pribados nitaenan alam nu endah sok sanaos saukur sesa zaman baheula, tapi alhamdulillah masih keneh seueur di daerah-daerah nu sanesna oge. Alhamdulillah nya tiasa kajagi ku wargi-wargi urang sadayana. Wargi-wargi sadayana kalaresan di dia aya Bah Dagul atanapi si Dagul Channel. Hayu urang sami-sami tetenan kaendahan ieu alam. Wargi-wargi sadaya kalaresan di dia aya Bah Dagul ya. Bah nuju naon Bah? Iya we, ieu tah nuju nganjang ka baraya. Pak. damang. Alhamdulillah Pak. Bah nuju naon di dia Bah? Nuju nganjang ka baraya. Oh nganjang ka dieu. Ieu teh kalebet lembur naon Bah? Ieu teh naon Bah? Kampung Tugu. Kampung Tugu. Ciledug Blok Tugu. Oh. Lebet Ciledug. Ieu teh untuk kacana ka Sadewata. Oh iya mah kacana ka Sadewata. Sadewata Salakading. Oh, mohon. Iya Bapak linggih di dia, bobo di dia. Untuk. Oh, iya mah mung nuju ka Serang Unggul banyak ka kebon. Wargi-wargi sadaya. Sok kumaha nu kauning aku urang sadayana ya kaendahan alam nu aya di palihan dia. Baik hati ngasih kurup singkong enak baraya. Wargi-wargi sadaya. Iya si Abah ya. Sini ada tuh. Nah ini adalah naonnya ini? Boleh Bah. Ini peledak ini. Ini peledak. Nah, Gedang. daun pepaya yang di alam gini sebelum dileop palawargi ini nanti diolah dengan beberapa tahapan dari mulai di ngulub sampai di keem. Wargi-wargi sadaya ianya kebiasaan si Abah ya anu malawe ngacapruk tepugo ya. Kita tunda lagi daunnya baraya. Wari-wari sadaya ieu katuangan
khas kampung anu aya di palihan dieu. Ya eta teh daun naon bah? Eta teh kemang gedangnya. Daun gedang. Daun gedang gandul. Gedang gandul. Di sayurnya. Sayur. Oh, di sayur teh wargi-wargi sadaya ya. Di sini nggak bisa teh lah awon neng. Nah, palida tuh neng. Oh ieu teh cikur teh ngahaja balak di dieu, Pak? Oh. Wargi-wargi sadaya ieu hasil tatanen anu aya di palihan dieu. Nu sapertos ieu cikur. Cikur jahe aya. Oh. Jahe ge melak sami, Pak? Kayu jahe na ieu ieu. Kemarin sana ke Bandung ngeurit teh. Oh. Ini mah sasal we DP. Mun. Wargi-wargi sadaya di palihan dieu. Urang tiasa ningali hasil tatanen anu aya di daerah Ciledug di antawisna ieu aya cikur. Oge aya jahenya, Pak. Daun jahe. Tuh jahe ieu teh diiangkeun teh ka Bandung atawa napi aya nu nyandak ka dieu, Pak Bandar? Kemarin sana ke Bandung. Oh, di sana ka Bandung. Berarti ieu mah Mas Eri sisa ya? Bisa itu. Sisa. Ini bahasa Indonesia. Wargi-wargi sadaya ieu tatanen nu aya di palihan dieu nu kalintang suburna sakumaha nu kauninga ku urang sadayana. Dia pribados pependak sareng Abah Dagul nya tapi anu dikenal ku urang sadayana si Dagul Channel anu linggih di daerah Ciledugnya, Bah. Abah asli ti Ciledugnya. Mohon Ciledug eta dusun Ciledug, Desa Sadewata, Kecamatan Lubung, kapungkur mah Kawali gitu. Kudu marga pemekaran janten Lubung gitu berarti. Oh. Wargi-wargi sadayana sakumaha nu kauninga ku urang sadayana ieu aya pasawahan nu hejo ngemploh anu matak endah matak betah. Ke mana, Bah? Wargi-wargi sadayana kapalihan dieu urang tiasa ningal kaendahan alam pasawahan anu matak betah matak waas katingalina wargi-wargi sadaya. Bisa gadengan urang ningali sawah oge aya tatanen anu sanesna di palihan dieu. Wargi-wargi sadaya ieu tatanen anu di palihan dieu sayuran sareng sanes kantenanya tomat, cabe, komplit di palih dia ya. Wargi-wargi sadayana ieu kaendahan alam nu saukur sesa mugi asa lawasna tiasa kajaga ku urang sadayana. Wargi-wargi sadayana sakitu anu kapihatur di lembur, insyaallah di lembur anu sanesna urang tiasa patepang deui kalayan urang sadaya aya dina kasehatan, kasalamatan tur kabarokahan salawasna. Wargi-wargi sadaya hatur nuhun kasadayana wilujeng kantun permios wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.